ku najisna eta sungut anjing lamun eta sungut anjing anta kana leungeun urang teu sah urang salat kudu dikumah ku cai make taneuh ongkoh 7 kali deui ku najisna tapi sanajis-najisna sungut anjing aya keur ngumahna cai jeung taneuh tapi lamun sungut sia nyinggung kana perasaan aing cai naon anu bakal bisa ngumah. Di sini survei membuktikan. Jadi sanajis sungut anjing melalui najis di batan sungut sia bieu ka aing. Agama naon sia? Islam. Islam. Bener Islam. Bener. Al Islamu man salama muslimuna bilisanihi wa yadihi. Ari Islam teh sesama umatna silih salametkeun ku leungeunna jeung ku lisanna. Kewajiban umat Islam silih salametkeun ku leungeunna jeung ku lisanna. Ayeuna ente ngaku agama Islam tapi eta sungut, tapi eta leungeun dipake nganyerihatekeun batur, nu kitu disebut Islam. Goblok sia. Ai akang nyeri hate kunaon atuh. Kunaon. Kunaon nanya ieu. Kunaon teu gablek rumasya sia hirup teh. Ai bapa aing dikenangan sidewala dikenangan ai datang aing dikeplos-keplos. Era aing datang ka dieu teh rek ngahibur. Nepi ka beureum beungeut aing bakat ku era tanpa usia. Keur mah beureum tidak dina. Cida-cida teuing. Bapak aing dikenangan aing dikeplos-keplos pangpan mapang-pangling rumah kating tuh geblos. Ulah naon ngawaku naon sia ka aing. Kang, heuy. Ai rumah sama akang ieu teh ke rumah sakang hampuranya. Ieu teh ke kiki teh ngendang beteknya. Sama akang rumah sakit itu teh dikenangan hampura we Kang atuna. Duh me hampura beunang dipentah der kasalahan dijieun-jieun. Ieu mah batur. Mun minta lagu saha ieu teh? Minta laguna Bapak mana? Bapak akang itu tuh. Saha? Bapak itu teh pangker akang itu. Bapak Semar kabeda-beda teuing sia make digugu atuh. Da mulut lagu atuh dawang si Siliwangi naon teh. Saha nu mulut lagu teh? Bapak Semar, Bapak Akang, tuang sama bapakmu. Make digugu sia mah. Nah, kolot teh. Saha kolot? Ya kolot. Lamun hayang nyaho Semar itu manusia eksperimen. Kelakuan teh. Manusia percobaan. Percobaan kumaha Kang Pamali? Eta teh Semar teh manusia percobaan, satria baja hitam teh eta. Aduh. Leungit bajana tinggal hitamna. Waduh. Bina-bina teuing sia teh. Mendeueun nu ngalarti si goblok teh. Doraka ka kolot. Semar doraka ka aing. Lamun Semar hayang senang hirupna kumah dampa suku aing teh tuluy inum. Jadi panjang. Sugana nepi ka TBC. Sirka rieu beukang ulah kitu hayang kawalat doraka digawang kitu teh. Pamali kukuring mah diajenan teh kolot teh Kang teh Semar teh. Kabina teuing. Kokoh kabina kumaha atuh teh. Batur mah dipunjung. Naon Semar beungeut bodas awak hideung. Da kitu atuh logatna atuh. Batur mah melak sereh teh hektaran, melak sereh teh paling saeutik 10 tumak. Dar bapak aing mah melak sereh dina sirah. Sabab pangeran mereka hampura ka eta jelema, lamun eta jelema teu dihampura heula ku anakna. Dibalik teh. Total dibalikna ge. Geus malik-malikeun akidah si goblok. Bahaya. Naon? Awak bocitrek jiga entok jaluna. Aduh. Awak hideung beungeut bodas pinguin lain. Kade ulah hareup teuing teh Kang. Siapa pin? Kanyahoan ayeuna mah sia. Ngomong. Teruskeun sok. Lanjutkeun. Teraskeun jang. Tah kitu. Lah. Teraskeun mun mah eta kumaha? Teraskeun. Sok. Nu matak
bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, urang teh penting ngahormat kanu jadi kolot. Lain gitu lain, tadi mah lain gitu lain. Sabab inung tungu rahayu bapak tangka derajat. Lain gitu tadi mah lain. Inung tung saha teh si goblok teu gane. Saha Kang teh? Ada lain gitu tadi nage. Sabab pangeran marek ngahampura Ka eta jelema lamun eta jelema teu meunang ridho hampura inung jeung bapanya Tadi penyepen. mantok gitu. Tuh sarua. Paek lawan tak si goblok. Kunaon bapak aing ngeluh? Asukan aing mangisuung. Nuhun agan. Nanaonan agan teh ontu kikieuan teh beuh. Kieu jempe sia jempe. Aya kejadian naon bener nangka Badranaya sorry wa Lurah Semar kuda Australia kuda pawana heueuh di mana wae juragan teh tuh wah biasa nagihan wa jempe sia jempe aya kejadian naon atuh bapak bandera hitam putih di tenggelan buta lawan atuh lawan lain kerang kedut we hirup teh jangan diem saja kalau dipukulin sekali-kali atuh lawan bandar nangka nah are ulung aduh edan sia nah kalakuan teh sia teh siksa jangan pakai hitungan agar waras siksa paham bura ngalunyak jantan siksa sia teh ka bapak teh ngalunyak tiba heula aduh aya anu bapak kawas ka anak tere we kawin je sia teh ngahina ka aing bapak kawas ka la ilaha illallah itu si goblok curi sia hukum karma ya lemah sia teh sia ada cacing ya lemah naon budak nyalukan hidungna kitu ma we lah naon si lain nyao ka dieu geura euy aya sora nu ngajelengeng sada sora raket boa-boa deuleu euy moal kitu timba ka dieu datang naon dengekeun di sia aya sora naon le ya lama tah kadenge teu heeh sada kopi tong bodor sia teh nyari jadi ketahuan pacaran lagi sama si ayah tegablek dodoloan nah yang serikan goblok nyaah teuing ieu meureun bayi kurang giji teh nu kieu lain bangsa naon ka nu kieu bisa jadi euy
bangsa Kalijati meureun. Lain bangsa atau tema urang meureun. Lain ieu teh makhluk naon kana dieu. Nyebut ka aing nyebut makhluk naon cenah. Alhamdulillah Gusti gede hate abdi ayeuna ye. Sugan teh dewek we dawalan goreng patut geuning aya nu leuwih euy. Bade ka mana ye? Dek neangan salon. Naon? Hayang dikeriting. Naon? Ngarasana teh jabrig meureun. Teh kadenge ku ye hayang dikeriting. Hayang diboroman buuk. Alah karunya deuleu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah atuh. Penak sareng saagami. Leres salira agama Islam. Laras kulan. Ai kitu. Rada tuh percaya. Nah, Manya Islam make ikat. Aingnya mah agama Islam maneh teh kudu make jilbab. pugu da awewe. Atuh make gamis atuh. Nya, Manya lalaki make gamis. ya heuh. Gamis mah pakena ku awewe sok dipake nyeupah. Gamir atuh teh mah sia goblok. Nya, Gamir mah di mana urang dahar gede teuing, gamir sia dahar teh gemul. Jurig nu kajawa. gemul heueuh tah mah atuh. Gemul mah di dinya kalereun haniwung. Gemor, goblok. Sia. Ai gemor mah di mana urang boga permen teh digemor. Si goblok digemol. Gemol mah para jualan. Moal atuh teh mah. Nya, Tanyakeun tanyakeun ngaranna saha? Saha kakasih teh sih? ngaran urang. Heeh. Wah pajang. Raden Cecep Kuta Direja Detnawati Noglenca Kokonangan Surya Dilaga Belekok Samidin Republik Indonesia di Sabang nepi ka Maroke suhu maksimum 35 derajat Celcius. Itu ceritanya. Aduh. Ngan tatangga uing ngalukana Cece. Cece Basoka. Alah, Bener agama Islam maneh. ya heueuh. Sing aya salat sok di mana maneh? Lamun maneh bener agama Islam, maneh salat sok di mana? Di gereja, Tapi bener masjid belegug. Nya aing ge nyaho di masjid. Ya. Manehna nyebut heueuh geuning maneh berarti manehna lain. Manehna teh meureunnan katulah. Agak lain katulah Katolik meureun si teh. Maneh agama naon? Islam. Cing, lamun bener silaing agama Islam diuji ku dewek. Sok. Rukun Islam aya 5. Jemilaan leuh. Saya ditanya ge. Rukun Islam teh Aya 5. hiji, Syahadat, 2, salat, 3, zakat, 4, puasa, 5. munggah haji, mun kawasa di jalanan.
akur jeung manehnya genep dek mah lain Islam atuh nah iya agama sesat boa-boa maneh anu ngaku nabi paling akhir Ahmad Sadet ya Ahmad Begek Malaysia agama anu ngaku pang akhirna maka jeung rukun Islam aya genep naon hiji-hiji nasya syahadat salat zakat puasa 5 munga haji mun kawasa di jalana aya kagenep balik deui kitu teh ka dieu narek ngajedog di ditu imah teu boga baraya teu boga balik deui nya alah tong nyiksa maneh mana teh gawe teu boga di Arab mending balik deui ka dieu di lembur urang balik deh ka imah di dieu pan syaur nabi ge kitu rumahku adalah surgaku tapi nah itu tercatatnya tapi dah bener teh ai itu agama naon sarua Islam ai rukun Islam 7 nah jadi laliur kieu ai tapi balalender nah make 7 sia teh balikna make kapal narek lempang titu paeh atuh mun tilalap di laut oge tapi aduh Gusti maneh dek ngomong naon balik di Arab teh da kudu numpak kapal da lempang mah meureun urang teh moal nepi-nepi sok saralah tapi bener euy waduh bener tauhid di jelema nya tauhid cenah bisa jadi ya jelema teh geus nganjang ka poe paketo aing mah lain geus pake paketo deui geus nganjang ka lioban paingan bana radial aduh lamun kitu mah tiasa panginten 8 naon rukun Islam teh tong ngaluwihan dengan 177na ada geuning da 5 geuning asli na mah tapi dileuwihan ku maneh jadi bener oge teh jadi bener oge tah ieu jelema nu lumpuh Yuni cenah ge ieu iya anu luak leok pamadeganana gini henteu istiqomah aduh bener oi iya ai kadalapan sisi leing naon dahar pet sabab lamun urang teu dahar da pae atuh sok dek bisa numpak kapal kumaha urang lamun teu dahar lang layoseun meureun urang teh ngajak papang salapan naon nginum nah lamun geus dahar teh kudu melag na teh koro tapi eta aduh ampun Sapuluh naon sare sok narek nyaring wae urang teh sabab aya beurang aya peuting ban tak jago kitu nama aneh teh ku balalener tapi salah itu ai mana rek nambahan deui 11 nyaring manya sare wae tuh da bener pisan aduh agama naon ya jelema ya duh ya kaharti tauhidna euy duh kerja kerja karti
12 naon jeung ngising nah ada dahar wae Enggak goblok ya. aduh Naon sih teh dek nyokot harta kekayaan teh lain. Aing tengeunah naon? Pamedegan aing sia dileuwihan ku sia. Dulur aing tadi bebeja ka aing. Cenah rukun Islam aya genep ceuk sia. Sia teh ngaruksak akidah. Cing salamet silaing ku ayana agama. Ayeuna silaing dek neungelan dewek eta teh hartina silaing teh dikusrukeun. Aing mah teh suka rukun Islam aya genep. Aing nu sabenerna sabaraha ke hayang sia atuh. Kolot aing geus ngabejaan ulah dileuwihan ulah dikurangan tetep rukun Islam teh aya 13. Sia nu podaraneun aing mah. Bina-bina teuing sia teh.